Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka rambutan, ngalah salam di dudutan, duka tunduh duka nundutan, ngajarawab salam manila lawunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi anna silal arham wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub sato lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi ajali fal yasil rahimah. Puji kana Maha Suci dat Allah Rabbul Izzati anu parantos ngadamel abdi oge kadang wargi oge alam semesta sami. Puja kana Maha Kawasa dat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah urang sadayana dugi kawangkit ieu masih tiasa menghirup udara segar, masih tiasa hirup kumulendang di alam dunia. Ieu mangrupikeun karunia nikmat anu ageung Allah Subhanahu wa taala diuparinan yuswa sehat walafiat lahir batin. Mangga urang sami-sami tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalaksanakeun parentah anjeunna, damel ibadah ka anjeunna, oge ngajauhan sagala perkara anu dilarang ku anjeunna. Malah manar urang sadaya salmina aya dina rahmat oge magfirah oge king topik hidayah ti mantenna. Syukur kadat Allah anu maha luhur, Allah anu maha ngatur. Alhamdulillah urang sadayana masih tetap di paparinan umur, maka urang sing jadi jalma anu bersyukur, sing rajin tafakur tadakur, ulah jadi jalma anu takabur. Pan urang teh bakal asup kana kubur, pikasieun ku urang siksa kubur, pikahayang ku urang nikmat kubur. Bae dituna pikahayang ku urang surga Allah anu luhur, oge sing sieun ku neraka anu batak pahur. Mangga urang sami-sami dalam dunia ieu urang beribadah kalau Subhanahu wa taala, menaburkan amal kebaikan kalawat ikhlas lillahi taala. Shalawat sareng salam Allah Subhanahu wa taala salamina muga tetap telimpah curahkeun ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga kantun ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'at, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mudah-mudahan kalebetkeun ka urang sadayana sing diangken umat anjeunna akhir zaman oge jaga urang mudah-mudahan sing kenging syafaat mantenna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dina kesempatan anu berbahagia ieu insyaallah sim kuring bade nyobi-nyobi ngabahas tentang silaturahmi oge fadilah daripada silaturahmi. Dina hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dicarioskeun aya hiji sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumping ka Rasulullah bari naroskeun kieu, ya Rasulullah, cobi abdi pasihan terang naon perkara anu matak ngadeukeutkeun abdi ka sawarga jeung matak ngajauhkeun abdi ti neraka. Kangjeng Nabi ngawaler kahiji anjeun kudu nyembah ka Allah Subhanahu wa taala ulah rek ngaduakeun ka mantenna. Kaduana anjeun kudu migawe salat fardu, anjeun kudu ngadegeun kana eta salat fardu. Katilu anjeun kudu daek ngaluarkeun zakat. Kaopat anjeun kudu ngahubungkeun kabarayaan. Dina hadis tadi jelas pisan kanggo urang sadaya yen sanggeusna urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, ngadegeun salat anu 5 waktu, ngaluarkeun zakat, teras urang daek sedekah jariah sareng amal anu sejena oge daek ngahubungkeun kabarayaan. Tapi lamun urang henteu akur atawa masih memusuhan jeung baraya, urang ulah rek ngarepkeun ibadah ditarima ka Allah Subhanahu wa taala. Dina hiji dinten nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju ngariung sareng sahabat-sahabatna, anjeunna ngadawuhkeun kieu, sing saha di antara aranjeun aya anu henteu akur jeung baraya, aya anu papasean jeung baraya supaya buru-buru tinggalkeun
ieu majelis riungan. Teu aya hudang angin hiji lalaki cengkat ninggalkeun eta majelis, tapi teu kungsi lila eta lalaki datang deui. Rasul naros, kunaon anjeun make kaluar tina ieu majelis? Oge anjeun ayeuna geus datang deui. Dijawab ku eta lalaki, ya Rasulullah, saparantosna abdi nguping cariosan Gusti tadi, kaleresan abdi nuju teu akur sareng bibi abdi. Kumargi kitu abdi tadi nepangan heula pun bibi nya. Alhamdulillah ayeuna abdi tos silih lubarkeun, tos silih hampura. Saur Rasul, anjeun jalmi anu sae, ayeuna kaula ngidinan anjeun diuk babarengan jeung kaula dina riungan ieu majelis. Sabab rahmat Allah eta moal bisa turun lamun diantara ieu riungan aya anu memusuhan jeung baraya. Seorang sahabat naros ka Rasulullah, ya Rasulullah, abdi gaduh wargi, ari abdi mah hayang akur jeung manehna, tapi manehna mah embung akur jeung abdi. Abdi mah hade ka manehna, tapi manehna mah teu daek hade ka abdi. Abdi sobar ka manehna, tapi manehna henteu sobar kalka terus-terusan ngaganggu ka abdi. Nah kenging abdi ngabales ka manehna. Diwaler ku Rasul, ulah anjeun ulah ngabales, sabab salagi anjeun sobar henteu ngabales, maka Allah Subhanahu wa taala bakal tetap ngabantu anjeun jeung bakal nolak balai anu bakal datang ka anjeun. Kitu pentingna silaturahmi teh dugi ka meunang bantuan ti Allah Subhanahu wa taala jeung dijaga ku Allah Subhanahu wa taala tina eta balai. Dina hadis anu sanesna Nabi kantos ngadawuh, asrul khairi sawaban albirru wasilaturahim wa asrul syarri uqubah albagyu wa qati'aturahim. Ari anu panggancang-gancangna ganjaran kahadean nyaeta ngamalkeun kahadean jeung ngahubungkeun tali silaturahmi. Jeung ari nu panggancang-gancangna siksaan kajahatan nyaeta ngadolim jeung megatkeun kabarayaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kitu deui silaturahmi teh ieu bisa mawa kana tambah-tambah rezeki jeung panjang umur, barokah rezeki, barokah umurna. Dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub sato lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi ajali pal yasil rohimah. Sing saha jalma anu hayang dijembarkeun rezekina, dipanjangkeun umurna, barokah umurna, mangka kudu daek hade hubungan jeung baraya. Jadi lamun urang hayang panjang umur, barokah umur urang, loba rezeki urang, urang sing daek ngahubungkeun ka barayaan, ulah erek mumusuhan jeung baraya. Si akur jeung dulur, si akur jeung batur, jeung baraya kudu silih tanya, silih welas, silih asa, silih asih, silih asuh, silih bantu. Oge pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina raraga silaturahmi sanajan ku saukur salam ge ieu kalebetkeun sae. Upama teh mah aya dulur urang di luar negeri sok layangkeun surat atau kieu mah panjaman canggih tinggal WA we, SMS. Sanajan ku salam itu termasuk kana kasaya. Komo lamun urang ngajugjug ka dulur bari eta dulur teh jauh, maka tiap langkah bakal didamel kasayan ku Allah Subhanahu wa taala, sabab eta jalma seja bade silaturahmi nepungan barayana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lamun urang kebenaran jadi jalma anu mampu loba harta banda pek bantu kebutuhan dulur urang teh, ulah arek jadi jalma anu koret bantu dulur-dulur urang, rek dulur anu saturunan oge dulur saagama eta ge sami sok bantu ku urang. Margi eta bakal ngajadikeun amal kahadean Allah Subhanahu wa taala, terutama urang ngabantu ka dulur saturunan. Lamun kebenaran urang jadi jalma anu miskin, ulah era ku dulur anu beunghar pek urang jarahan, oge pagaweanna ku urang bantu, naon bae kamampuan urang pek kaluarkeun dina jalan Allah, bantu dulur-dulur urang anu ngabutuhkeun kana itu pertulungan ku harta banda tanaga pikiran emutan sareng sajabana. Engke dulur urang bakal atuheun. Ieu termasuk amal anu sae mu Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oge pidawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khotaba amdun khotwataini ahabba ilallahi ta'ala minal khotwati ila sholatil fardhu wa khotwatan ila dirrahimil muhrim. Teu pati-pati ngalangkah eta si abdi Allah dua langkahan anu leuwih dipika cinta ku Allah subhanahu wa ta'ala tinimbang lengkahan inditna eta jalma ka masjid atawa kan tempat pangsolatan rek ngadegan salat fardu bari diberjamaahkeun jeung lengkahan jalma anu rek menuju ka dulurna. Taya pidawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bahasan silaturahmi ieu aya manfaat oge faedah kang urang sadayana. Hapunten kasuhun tina sagara kakirangan kalangkunganana. Saena tina keterangan anu awana kakaliruanana ieu tina kakaliruan lisan simkuring. Saninten buah saninten delima lagrag ninggang hateup imahna. Hapunten abdi hapunten dina ngadugikeun ieu henteu entep seueurna. Ada itik di tengah sawah dikejar kalkum itiknya jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.